para wargi sumangga urang sami-sami Bandungan deui lajenganana carita hayang beunghar karangan Kileksa nu ayeuna baris kasanggakeun bagian anu ka-34. Sakumaha anu kantos dipaju naskah ieu carita dina bagian anu ka-33 hanca poe kamari. Pedaran Mang Dedi kebegat ku wanci dina mangsana medarkeun kaayaan alam ti peuting di lembur galumpit khusus atuh kadua tantungan makhluk utusan ti nagara siluman harita teh menta tulung ka pararona pikeun nuduhkeun imah salia nya harita kapanggih. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita nya langkung paosna mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadeana kana kaayaan alam teu peuting nepi ka sieun dina ungganing ieu carita. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Kaayaan alam harita teh beuki peuting bae. Jadengkeun kaayaan alam di galumpit estuning mata pikasieun sabab kaanjangan kudua tangtungan ponggawa siluman. Malah harita ge keur ngadarigeu we nyamperkeun ka imahna jang salia kalawean ditempokeun atawa disaksian ku Mang Udi jeung kudua baturna anu keur tugas ronda. Malah harita atuh lanceukna eta siluman ngagorowok tarik pisan nyalukan ka salia nu boga imah teh. Saya keluar yuk ka urang ngahajajang mapageun Kitu ceuk sora eta siluman tarik handaruan matak muring ka kudu punduk atuh puguh we jang salia meunang ngajenghok da yakin anu datang ka imahna teh siluman. Jang salia tenembalan angkur babacaan beuki husu tapi barijeng tetep noong kaluar da keukeuh hayang sidik jeung jelas kasemah nu duaan. Gero deui ti luar harita lanceukna eta siluman ngagorowok tarik pisan jengkel meureun lamun ceuk jelema mah. urang ngajar teh jiwa weak saya ya badeh teh goreng aja waku mahahu keluar sia-sia Tetep salia teu nembalan sabab teu hayang milu ka nagara siluman. Salia maklah beuki getole babacaan naon bae anu sakira apa diamalkeun kalayan husu pisan. Atuh kekuatan batin saya begitu haga pikiran tetep hate yakin anu maha kawasa yen manehna moal eleh ku siluman satungtung elih ka Allah. Kumaha balukarna sakurlingeun imah salia jiga aya pager seuneur anu ipis tapi kacida pisan panasna hurung ngempur matag serap katempo ku dua siluman mah nu harita arek mapageun teh atuh puguh eta dua siluman adi lanceuk teh keheuleuh sabab jelas nu rek dicokot teu daek biji kalah aya anu mager. wah aji aya naon eta urang teh moal bisa asup ka imah si salia euy sabab aya pagar conyo nu ngahalangan tuh deuleu aji ya aku maya mun geus kieu lanceukna ngarasa susah. Manehna inget ka Kanjeng Rajana anu galak jeung barangasan beakar. Lamun teu hasil mawa caosna tanah salia, geus tantu bakal diambek ku Kanjeng Raja. Ulah waka eleh teh eta kayu, urang dodohot ti luhur. Urang asup ka imahna tina suhunan imah, nah make kudu hieun. Ya urang oge boga kakuatan atuh akna. ai heueuh aji ieu poho euy hayu urang make jalan luhur we
urang samber kasih wawelak teh. Bila aku make jeung teu beunang. Ya urang teh geus cuman panyokotan manuster. Hayo tuh Aka. Yuk, yuk. Hei. Yuk atuh aya angin ngagelebuk tarik pisan. Les-les. Dua tangtungan jama jangkung badag teh leungit ilang lebih tanpa karana. Jeleng janggelek jadi dua manuk anu kacida pisan gedena. Hampir sababad we jeung soang. Rupana eta manuk teh hideung pamatukna panjang suku narangguas. Pamatukna ngeluh. Dua nana eta manuk disadak patembalan jika namah badami jeung baturna mureun. Kaloyong hiber atuh kasuhunan deuk nyokot salia ti luhur cenah. Kaayaan didinya kacida pisan mata keungna. Mata ting puriding kana bulu punduk ari sabab. Sora manuk ting karwak teh disusul ku sora-sora sejen matak sieun. Angin ngaguru di jomantara. Loba anu ting cariak di beda anak hayam. Jeung deui aya anu kokoakan atuh di jomantara. Goyobog, cele. Dua nana harita untuk dina suhunan imah jang salia. Terus cimunuk we bari jengat. Huluna teh culang cileun. Kaayaan estuning kalah buki mata keun. Puting eta jadi geuman pisan perbawa dua siluman anu nganjang datang ka lembur galumpit. Malahan mah harita oge kadenge deui sora manuk nu disada kokoakan. Estuning mata keun. Atuh kubu Bang Udi jeung dua baturna anu tugas ngarona anu ngintip atawa nyumput ngagibrig kabeh bakat usil. Ruas nampo dua makhluk anu jaradi manuk. Harita Jang Akim jeung si Uhege cengkat arek ngumpat satadi nama. Sabab geus teu kuat atuh usil. Tapi Mang Udi ngahalangan. Sabab ngarasa tanggung jawab pikeun nalingakeun salia selaku wargana bisi aya nu ngabinasa. Wayahna uhe Sakim ulah waka incah di tempat perkara sieun mah dak mangge sieuna mah nataku sabenawa mah mang teh lain wani tapi panasaran hayang nyaho kana nasib salia jeung kulawargana atuh sajabati kitu. Urang kudu boga rasa tanggung jawab sabab urang teh rona. Tah kitu euy tuh tempoi eta manuk kajajaden teh geus meberkeun jangjangna jiga rek hiber. Nah rek kumaha cenanya euy. Jeung Bang Udi bari jeung nunjuk kadua makhluk nu aya dina wubung atawa dina imahna jang salia. Ari si Akim jeung Uhe teu loba omong duanana carerecing deui bari jeung disiksa ku rasa sieun teh. Harita terus marlong kana manuk negeskeun lalampahan jeung maksudna. Manuk siluman anu dua harita teh gayabag hiber terus atuh ngurulingan suhunan imahna salia. Kawas-kawas nu keur neangan liang hayang asup ka jero imah. Lila kulila duanana treup deui eunteup dina suhunan. Terus disada patembalan matak gandeng. Akhirna gerabak anu hiji nyamber kenteng sorolok sadag kenteng adu murag kena panyawan. Channel Berkah Segara. Pupus Channel asli bangunan teh Dongeng hancur. Bang Tubruk di para sada aya anu ragrag. Karasa imah jang salia harita inggeun jeung aya anu murluk ka handap. Atuh puguh nu di jero imah nyatana jang salia jeung bojona meniruasin pisan. Da puguh kadengena jelas pisan. Mangkaning sora anjing hawar-hawar babaung teu daek krepe. Atuh kasieun jeung kahriwang teh beuti nambahan. Salia buru-buru atuh nyampurkeun di ka kamar. Blak diuk di sisi ranjang. Ari Nyimarti tumanya ka salakina. Kumaha di luar teh Kang? Aya naon? Yakin siluman, Marti? Da ngaleungis satangga gayabag jadi manuk gede. Mata keung Mar. Lantaran jika nu ngahaja mapageun akang. Duh kumaha atuh nah bisa ngalawan atawa moal urang teh. Nya kumaha tuh Kang? Angkani bete aya nu ngagubrak di para.
babacaan tukang sing husu atawa wudu kan itu buru-buru geus salat. Bener ketang man. Kudu kitu juga na ieu. Pati-pati eleh kuslimon oge moal penasaran. Sababurang geus mumuntang ka Allah pek daguanya. Akang rek ka dapur heula. Rek tina gentonge nyokot cai wuduna ge. Salia harta keneh narima usul ti pamajikanana terus keluar dari ti kamar muru ka dapur. Sanggeus tepi terus wudu bisa husuk pisan leos deui ka tengah imah geus beres wudu mah. Barang tepi di ka tengah imah cinya geus nyampak dua manuk anu kacida pisan padagna. Ngajerentu dina meja makan di tengah imah. Atuh puguh Salia mending ngajenghok bakat kurewas. Terus mundur bari jeung. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Nah manuk naon ieu teh? Aya di dieu. Manuk disada patembalan. Mata anu bolotot beureum ngabeulah ka Salia. Terus ngagaya bag muriling di jero imah. Bari jeung terus kokoakan di sarada. Tayuhna bae ngarasa panas meureun di deukeutan ku Salia teh. Ari Salia buru-buru lumpat nu ka kamar. Buru pantok ditutupkeun. Kop kana samak saheula anu leutik peranti salat. Prak salat husukna keranan. Latwe poho kanu di luar mah khususna ka manuk siluman. Hatena bener-bener pantang kanu maha kawasa. Masrahkeun diri sakujur rumasa teu daya lan teu upaya. Usik malik angin Allah anu ngarsakeun. Kumaha karasana? Sakadang manuk siluman anu dua harita teh ngerasa ripuh. Sabab di jero imah robah deui bae. Jadi panas nyungkap es tuning mata keungap. Eta manuk ting soloyong kawas nu salaton. Ting soloyong kawas nu mabok. Malahan mas sababaraha kali neumbrag bilih. Kebut ragrag terus hiber deui bari jeung toleh disada patembalan. Jeger neungar jandela, buai jandela buka. Goyobag dua anak keluar di imah. Bari jeung tetep disarada kokoakan patembalan. Kawas anu kanyanyerian. Terus emang pret kabur teu waniun asup deui ka imah. Kurung ayah angin ngaguruh ngagedemut. Anjing babaung beuki rame patembalan. Tungtungna leungit. Teu aya nu kadenge deui. Kaayaan alam balik deui jiga sasari jeung biasana. Tunda kaayaan Salia jeung bojona. Ari Mang Udi harita jeung dua baturna. Barang geus kaitung aman deui mah. Menit pati ngararenghap bakat kulugina. Napasna asa ngumplong asa copong. Jung Mang Udi nangtung awak rasa caralangkeul jeung ambekan rada kerep. Jigana kabur siluman teh jang uhe jang akim. Sabab tadi katempo hiber kaluhur. Terus kabur teu balik deui. Kumaha lamun geus kieu? Cek Mang Udi. Sakitu kaayaan pikasieun da geus adatna kitu ngomongna ancad lair. Nanya kadua anak buahna. Nu harita ting kuliat bangun laliat awakna ge carangkeul. Si Akim menang pananya kitu pok harita. Koreng mah penasaran Mang. Hayang nyaho ka Kang Saliana. Nah aya keneh di imah atawa henteu. Nah milu ka siluman atawa henteu. Satejo. Koreng oge kitu hayang teh. Tembalna si Uhe menigiak pisan. Nyahayu atuh urang tepungan sakalian. Cek Mang Udi. Bring tiluan ngadeuketan imah Salia. Sabab ngerasa penasaran.
hayang nyahu kana nasib jeung kaayaan Saria nu sabenerna. Sanggeus tepi kana teras, Mang Udi uluk salam berjeng terus nyebutkeun ngaranna. Maksudna mah ngaranna boga imah teu asa-asaeun, atuh Nyi Marti anu keur ngahep-hep di kamar mun dicuring hakpok harita. Saha eta teh? Nya Mang Udi, kenaon aya luar Mang Udi? Bener Mang Nyai keur ngarona, buru-buru atuh bukakeun eta panto. Mang teh ngahaja ka dieu, hayang ngalongo ka Salia. Naha aya atawa henteu, sabat kadi aya nu mapageun ka Salia teh. Ceuk Mang Udi terang-terangan ngarah Nyi Marti percayaeun yen anu di luar teh bener-bener ronda. Atuh Nyi Marti teu panjang mikir buru-buru ngelek anakna. Terus dibawa keluar ti kamar muru pantau. Brai pantu dibuka. Barang breh tetela di luar teh bener-bener Mang Udi dibaturan ku si Uhe jeung si Akim. Dumasar kana haeta Nyi Marti meuni bungahen. Paroman marah mae pok atuh ngomong bari jeung neuteub kanu tiluan. Haturan Mang Udi. Mangatu kalabat sadayana we. Da kalarasan Kang Salia ge aya keur salat dia teh. Sok caralik di dieu. Cek Nyi Marti someah pisan. Atuh teu kudu 2 kali nitah. Kalacat tiluarna unggah. Gek atuh dariuh dina kursi berjingting rareot ka tengah imah. Da panasaran. Sugan jeung sugan we aya tapakna da tadi didatangan ku 2 siluman. Nyi Marti harita buru-buru ka jero deui. Anakna teu boleh dikekelek maksudna mah rek nepungan salakina. Nu harita masih keneh husu ngalakonan salat. Manehna teh nyahueun yen siluman mah atuh geus kalabur sarta ka imah aya ronda tiluan. Kang Salia, geus beres netepan teh acan. Itu aya Mang Udi. Eueuh nu nembalan lantaran Salia keur kagok salat tinggal sarokaat deui. Nyi Marti penasaran terus bantu kamar dibukakin. Sanggeus yakin atuh salakina aya terus merudahi ka tepas. Gek diuk dina kursi. Antosan sagedap tina Mang. Kang Salia can beres salatna. Mangga wec atuh caralik langsung raos. Da moal alami deui ge Kang Salia mah ka dieu. Cek Nyi Marti daria pisan. Hatena ngarasa bungah sabab keur keung-keung teh bet aya nu ngabaturan. Acuh jadi regreg deui. Mangga Nyai, keun bae teu kudu rusuh da Mang mah moalna naon. Ngan sakadar hayang nyaho bisi jang Salia pinanggi balai. Lainnya Nyai kitu maksud amang ka dieu teh. Cek Mang Udi harita bari jeung teu boleh rada teret dan ngerasa penasaran. Teu kitu pok jang Akim. Ari tadi aya manuk atawa henteu ka dieu teh, Cok? Buka atuh jang. Da euceum mah teh terang. Tadi teh ngahep-hepe di kamar. Da sieun jeung keung bisi aya nanaon. Cek Nyi Marti sanyana. Da manehna mah teh kungsi nyahueun yen di imah aya manuk siluman. Ngan samemeh aya nu ngomong jebul manten Salia datang. Jauh keneh oge atuh geus ngomong harita teh. Aya yang Akim. Malahan mah 2 manuk teh 2. Duh, mun reuas kitu pokna bari gek diuk dina kursi deukeut Nyi Marti. Ari Mang Udi jeung baturna anu 2 anting celohok. Nempos Salia nu tetep jag-jag waringkas. Beungitna bersih jeung cahayaan. Sikapna tenang, teu jiga-jiga tas meunang karewas. Tah geuning Ujang, kumaha ieu teh Ujang? Mang teh keur ngarona meunang laporan ti barudak yen aya jelema gede 2an terus ku Mang teh disampeurkeun ari pek teh manehna nanyakeun imah Ujang. Nya kumang teh dianterkeun ka dieu barang dijajabkeun ti ih bet kitu jadina. Nah saha manehna nu sanyana teh Ujang? Cek Mang Udi meuni teu sabar.
langsung nanyakeun ka Salia nu ngajanteng nelawang panto. Ari Jang Salia ngarti pok kadita. Memang laras pisan mang. Ka dieu teh aya nu datang duaan siluman anu deuk ngapagkeun ka sim kuring. Alah, Tapi kuring teu wauh duka saha eta teh. Datur masa boga janji jeung maranehna. Untung kuring sadar jeung eling ka Allah. Nu akhirna alhamdulillah salamet mang. Teu dikieu-kieu ku siluman teh. Malahan mah teh kanyahoan kaburna. Oh gitu. Nah kumaha lalakona teh atuh Jang Salia kieu mang. Barabat Jang Salia ngadongengkeun pangalaman anu tadi ka alaman. Dina mangsa mimiti ngadenge sema didongengkeun sagarupana nepikeun kadanget harita. Tah kitu dongengna teh mang. Hutan teh kitu paingan atuh mata keung dagening siluman anu kacida galakna. Tapi untung Ujang mah bisa nyinglarna sarta bisa nyalametkeun diri. Dalamun seug emang mah kelah ngagibrigih ahan maneh tadi teh teu kuat ku sieun. Malah barudak oge sarua Ujang daya nu wani ngalawan. Abdi ge bakat ku sieun we teh mang. Ngan tina awahing ku sieun teh jadi teger kana hate sarta sumerah diri ke maha kawasanya. Alhamdulillah bisa ngajaga diri. Bari jeung teu oleh eling ka anjeunna. Tapi kumaha dongeng tadi teh mang? Naon sababna bet bisa nyaho ka dieu? Salia balik nanya ke Mang Udi hayang nyaho kana lampahanana jeung baturna. Atuh teu tarangke, barabat Mang Udi oge ngadongengkeun kabeh. Ti mimiti indit ngarona tu nepikeun kadanget harita. Tah kitu lalakon Mang jeung barudak teh Ujang Salia. Nu matak ngahaja Mang nepungan Ujang. Damelang bisi kumaonam. Sugan teh sugan. Punten ari sugan teh Ujang munjung keneh. Da make dipapageun ku siluman sagala rupa. Mang Udi siri ngomongna terang-terangan. Mohon Maudi. Tadi nama kuring teh munjung muja ka siluman tapi ayeuna mah henteu. Lantaran aya anu nulungan ka sim kuring nyatana urang Cikarang nu jenengan Ali Rohman. Tah eta anu gede jasana mamang. Jang Salia oge geus teu asa-asa ngomongna. Teu ngarasa era ngomongkeun nalampahan anu geus kaliwat-liwat. Nya nuhun ari geus sadar mah Ujang. Mang oge milu bunga. Ayeuna mah usaha we sing jongjon Ujang. Neangan jalan anu halal we daloba keneh pacabakan mah. Asal urangna rajin jeung tawakal. Sakitu we ti emang mah nyajangnya wayah naku emang diganggu pek. Gerak karulem deui bisi tunuh. Da emang mah arek ngaronda deui. Ceuk Mang Udi berjeng memere sambing sarungna. Rek indit deui cenah. Kehela mang. Kehela. Apa teu ngaleut acan ieu teh jeung ngadeui urang nyaneut heula atuh jadi alah sawios Ujang. Mang lain nampi rezeki tapi mang teh pante bisa lilaila cicing di dieu. Sabab boga kawajiban ngajaga lemur. Isukan we beurangnya mang arek ka dieu ngahaja. Ayeuna mah kurang sase bisi matak ngaganggu kana kawajiban anu kudu dijalankeun. Pek we Jang sing taribla kulem ulah ngerasa kanganggu Mang ngerasa bunga ari salamet mah. Cek Mang Udi keukeuh balik. Malahan masih uhe jeung si Akim oge amitan. Nya nu saterusna mah berarti lu ronda marulang. Muru deui we ka garduh deuk ngajalankeun kawajiban salaku ronda peuting eta. Sadengkeun Jang Salia katut pamajikanana. Harita teh ngobrol heula sakedeung. Anu saterusna mah teloba pikiran itu jeung ieu Iwati ngucap syukur ke alhamdulillah. Lantaran geus leupas tina balai teu beunang ku siluman. Terus we sarare deui kalayan tenang teu loba anu dipikiran.
Kasugri para wargi mangsa alam teu oleh gonta-ganti. Beurang deui, peuting deui, beak poe jebul minggu tutup minggu datang bulan. Teu karasa nyerlekna mangsa nyaho-nyaho geus sataun ti saprakna mangkami nyebakeun salia teh. Ti harita jang salia teu tepung-tepung deui jeung mangkamin teh. Tapi salia teh ari kelemur Cikarang mah mineng dasok nganjang ka kersana Haji Burhan Ramana jang Ali Rohman. Malahan mah nyimarti oge geus aya 5 kalina sajero sataun teh. Kasugri para wargi cag urang tunda heula kaayaan lembur galumpit dina umumna khususna kulawarga salia. Teundeun sakedeung tunda sakedap tangtu kaharep kasampeur deui ayeuna urang kocapkeun deui kaayaan lembur Cikarang khususna ka kulawarga mangkamin teh. Kasugri para wargi mangkamin rumah tanggana tetep tentrem, usahana maju, dagangna teu oleh laris jeung laku, sarta beuki lila beuki haneuteun we nu baranja teh meunikeun ka merul unggah poe. Malahan mah anu jadi langganan mangkamin teh lain saukur lembur Cikarang wungkul. Dalah lembur tatanggana oge loba nu sok ngahaja balanja ka manehna sabab geus kasohor hade barangna murah hargana jeung anu ngalayanana matak nu gemakeun. Anak mangkamin geus galede nu pangleutikna si Utom geus genep taun harita mah sarta teu boga deui anu leutik sabab ngahaja usaha sakuat tenaga ulah boga deui orok ngarah anu geus aya ka urus sagala rupana. Anu boga kahayang teh biiting sabab biiting mah menang-menang penerangan ngeunaan kulawarga berencana. Nya kocap ning ieu carita dina hiji peuting di tempat anu sarua nyatana lembur Cikarang. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Dina hiji mangsa kebeneran harita teh alam geus peuting. Anak mangkamin atuh geus sarare kabeh malah mah kaayaan oge meulikeun kajempling. Da ampir-ampiran tengah peuting harita malah kadenge surab beker disada 11 kali. Mangkamin geus aya di enggon kitu deui biiting nu jadi bojona. Tapi mangkamin mah teu bisa sare pisan pitunduheun. Malahan mah kalakah loba lamunan jeung bayangan anu teu parugu. Ras inget kana rupa-rupaning kajadian anu geus kaliwat. Sedengkeun biiting mah kulantaran beurangna capek geus ngalayanan toko atuh pukul 8 peuting oge geus sare tepikeun ka mangsa harita teh geus 2 kali liliran. Haram jadah tina peuting ieu mah bet asa sia-sia teuing. Reungit kasabaran teh sia ngaganggu wae kanu keurang ngalamun jadong teh mun badag diajak gelut sia ku aing ngan hanya kawe da mut. Itu ceuk mangkamin ku kulutus jiga nu ambek sabab diganggu bae ku sakadang reungit jeung hawa asa bayeung yang panas. Mangkamin baragada muka kampretna awakna ngan ditutupu kaos singlet wungkul karasan teh hareudang jeung bayeung yang matak teh geunah cicing. Dina kaayaan alam kitu kadenge mangkamin ku kulutus deui bari jeung sabaraha kali nepakan reungit meni pluk-plak bari jeung ti pabarket bakat ku amek. Sia modar jadong teh hiji sia.
Nyumantak ulah kumawani ka aing masya. Najan jemut oge teu maneh ka deuleu. Moal burung modar jadi daki sia. Cek Mang Kamin bari ngagesakeun dampalingin kana dadana. Ngagesak reungit nepikeun ka jadi daki. Kulantaran Mang Kamin ribut jeung ribut wae dilaku mah biiting telilir kagandengan meureun ku salakina. Kulisik usik berai bunta pok karita. Hei Kang Amin, ngawayaki atuh masih kena cungeling atuh. Geras sare atuh Kang, apa isukan teh kudu balanya Kang Kota. Ulah nyaring wae bisi kaberangan. Sing lebar kudu balanya atuh sakitu nyayud merulna. Mun barangna teu nyampak teh lapor meureun batina moal kaala. Cek biiting unggal ngomong teh tara jauh jeung urusan dagang jeung dagang we ayeuna mah. Sabab geus karasa hasilna tina usaha. Bati dagang teh geuning geus kabeuli nanaon. Nah, loba leungit ning. Hah? Loba leungit nyiksa ka aing. Geuleuh aing mungkin hareong kana ceuli. Padahal mun rek niat nyoco mah nyoco we, make jeung udah disada ngagandengan kana ceuli aing. Sabab nu matak jengkel teh lain ku nyocona eta ku gandengna. Mending ding ting hareong kana ceuli. Keuheur akang mah jeung hareang ieu duh. Ning nyongkap ting ieu mah. Cek Mang Kamin beli keplok deui nepak deui reungit anu nyocok kana pututuyan kenca. Kan bae atuh kitu-kitu wae mah tukang. Da ke di lamun geus dibrama moal karasa. Geras sare ayeuna mah bisi isukan kaberangan. Sabab sungguh keneh beneran akang teh kudu geus init kadayel. Balanya sing loba. Namun teu aya pitunuhun, cing kumaha? Nya peuleumkeun atuh. Engke kitu nuhna datang. Mun kanying kureungit kumaha? Sabab loba nu nyocok ka Kang. Tepak we atuh pila kada reungit, masa kumaha gagahna. Ditepak teh berbati kudu hirup. Kalau kasori, yang seri kenaon naik Kang Kamin, nya anger atuh saeutik moal bisa hees. Sabab teu ari ku nempakan reungit, apaan ieu jengekeun pangnya akang teu bisa sare teh naon. Diganggu bae ku sakadang reungit. Channel asli Jabah hareudang mani bayong nyang. Kawasna marek hujan badag niu. Ya akang mangkal kakak malah wae ngomong teh kumaha karep ya. Asa ulah kaberangan we isukan. Kudu ini subuh ka kota balanya. Kitu salah kirain. tungtung nama biiting ngagoledag dewe teu hayang nyoba omong jeung salakina. Sabab panon mani carepol keneh bakat kutunduh. Da beurangna capek tinggawe meureunana. Nya kitu we camah akang oge moal poho ari kana usaha mah. Sianya nama ting akang teh tunuh nama tunuh yang hees hayang sare ngan tedekeun reup sakadang reungit kaganggu wae tah kulantaran kitu pepe maneh mah sing tibra sane teh da ieu teh geus peuting tuh barudak oge tibra teu kadenge sora-sorana acan ari akang mah moal sare rek nyeuleuh we dipikeun ka janari suganya kuat kajon kajon mek bae rek nyari merek dipikeun suk oge tapi wanci nyapih mangsa nyagapan. Cag para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajengna? Non sababna Mang Kamin tedekeun sare insyaallah enjing dina bagian anu ka-35 urang Bandungan kurang sadayana. Hatur nuhun kumarupi perhatosanana uli jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.